bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi, di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna nupang bagus dah disiapkeun. Keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur, memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising kieu di dieu ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah dak aing. Aing mah ditu deuk lah kitu bae sih. Urang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu saekeun. Sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap. Tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebarana. Acana berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acana moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa dek balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acana kieu bae ieu mah dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Blon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Ndek ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending penting bae geus penting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara hakim. Bikeun ka fakir miskin, bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang lagi henteu, anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna? Hiji sain jelema tukang ngadataan.
tukang 2 tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakatna bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang, kamu sholat teu meunang, cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Apa masalah? Ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyrofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunana ka BHS, dibelikeunana ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah jadi kurang sreg. Fitlah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah. Mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata. Aing pokona neuk ngazakat neuk nu asli pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kiai teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Gak masalah kula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ikut jelisia. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nas nya ada ulah harubak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu mata ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh baca kitab nu sajan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu mah teu maksudna naon, maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae.
geus jadi tumbal aing mah dioromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hok aing teh hok ka kiai emang kumaha kitu hok di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur hok maksud aing hok sia mah salapi katadina menang ila manalaw atu amilin baru sama tuh amil menang kitu tah ngaji kadang ikut ceuli bae tah jatuh mana we atun itu menang deui walaupun ngomong deui menang mah tah kan sorogan kos kitu tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa gadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana bahasa kisoleh aya beta barang sana eta ku hok ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sanajan halang-halang atuh kumaha kakak bae ka ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal teu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang ngelempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah siga dek kaliwat awal